Si dek naon di mana pulpen dewinya? Kia ki anu mawi teu kudu mawa pulpen kae lah. Kan we pulpen curug kae na di gelom biasa, bus kana kertas. Ngegelom loli baheula. Nah, dengekeun kia ya kinya anu mawi. Iya nya. Anu mawi andinda ngadeuheus. Kieu. Saperkawis ulah janten bendu. Wah, aki mah cara bendu nyi. Atuh kalihna ti eta mugi aki janten uninga. Anu mawi abdi ngadeuheus ka dieu. Abdi teh aya maksud anu tangtu tujuan anu utama. Oh, aki ku yang ku cinta. Astagfirullah, di masa ngadengekeun naon sandiwara gitu. Terus nyi, aku menatap wajah aki teringat kepada memori-memori masa lampau. Aduh. Kia geraki anu mawi abdi ngadeuheus ieu teh anu sagede peureup teh lain roti keur aki, ieu teh menyan ngahaja mawa ka dieu. Duh, gede-gede teuing menyancing nyi. Ka dieu gara dawala. Ting eta rujit aki-aki teh cileum di sagede peureup. Tong sakala dengeureukeun atuh eceuk ulah pikamekeun batur. Lain dari panya eceuk mah ti tadi teh panya teh para blauk gitu. Tidak lagi sih. Aja para blauk dina juru panon. Wah, jeung cirikeun naon jang anteu ki eta. Ya. Sok bejak. Ada kudu usul ya pangusulkeun abdi. Kieu ya ki, taya syarat-syaratna ada abdi sanaos aki ti acan masihan saran abdi parantos ngabantun syarat-syaratna. Minyak mau ka minyak. Tah ieu menyan. Minyak saguntul. Nya. Tah ieu cai abdi teh ngahaja tah 3 emer. Ya disyukur nyi. Ya loba-loba ting cai lamun uyah perlu loba. Ngahaja aki mawa 3 emer sote. Beusi halab-hab di jalan diuyup. Alus nyi. Hareudang tinggal ngaguyurkeun kana hulu ameh mandi. Bener galon nama budak deh. Tak iya ki syarat anu katilu. Ari batur mah mawa minyak teh minyak brut. Minyak naon teh geuning deodoron. Tak ieu mah abdi ngahaja mawa teh minyak solar. Beda tinu sejen. Alus itu lag-lag kayak kumaneh sugana jangker nyi. Ya yakinnya anu matak abdi teh aduh abdi teh cangkeul aki bayangkeun ku aki. Sok ku aki bayangkeun. Abdi jauh-jauh mawa cai 3 emer mawa menyan saguruntul kieu sagede hulu mawa minyak solar abdi teh pami ngarasakeun kacape mah da cangkeul tapi da abdi teh aya pangabutuh ka aki ngahaja datang ka aki teh kieu maksud abdi teh ki bijak nyi bejer beas ulah dinding keur gendang jeung siloka kelanan ki abdi mah bade permiose kaluar heula lanan teh ka mana da wa lain abdi mah hareudang teh teu kuat sok eceuk kanya nyarita kanya daguan di luarnya teh lungak-lungok nempo pemandangan da hade pisan geuning dieu. Ya ki sanya nama. Jangan yakin nyi naon. Abdi teh boga kanyeri. Luh, astagfirullah, adimunya aja yang si nyai syukur datang ka dieu kabeneran sok nyi. Boga kanyeri. Ya nuhun ari si akinya mah ka abdi. Abdi teh nyeri aki. Tong ka jeuri kalau nyi. Bijakeun heula we. Kieu ya ki, geranya abdi teh ki. Nyeri. Ya, lap nyi ulah ciri di dieu. Abdi mah kieu ki, sanyana kieu ki abdi teh. Ieu sanyana mah kikian abdi teh. Terus kumaha nyi? Sok bayangkeun ku aki, abdi teh sakieu geulisna dinya nyeri ku salaki. Siapa pandang ku aki? Kurang kumaha awak abdi sok teuteut. Ai salaki deui saha ngaranna teh nyi? Ari baheula mah salaki teh aduh, da bogoh teh baheula mah geus rupa-rupa ngaranna teh aki. Ai kitu, saha ngaranna teh loba-loba kecing. Baheula geus fungsi make ngaran Bang Surapati. Saha teh? Salaki. Terus make ngaran Satria Permana Kusuma. Terus make ngaran Bang Cipta Rasa. Terus make ngaran Rahmat Prawira Kusuma Wigana Sasmita Atmaja Dinata SH. Astagfirullah, adimu gitu-gitu ting mah tukang tipu salaki mana nyi. Lah, nyata aral lamun dipikir mah aki. Terus nyi. Jeung taradaek kajedog digogobrog salaki abdi teh keur nganyeri teh. Nya. Aya nu ngabejaan ka abdi supaya salaki betah di imah cenah tali kolorna kudu dibeungkeutkeun kana gentong. Kungsi dibeungkeutkeun. Abdi teh di korehan unggal kolor kabeh di laanan talina. Da mah atuh ayeuna salaki abdi kolorna tara aya talian. Beak ku abdi talina teh dibeungkeut-beungkeutkeun lain kana gentong hungkul aki. Kana naon wae. Bupet beungkeut ku tali kolor. Lawang panto beungkeut ku tali kolor. Sangkan cicing di imah teh. Sangkan cicing di imah. Aya ucing ngaok lauk beungkeut ku tali kolor beheungna. Kucingna kungsi dipuncit. Modar aki. Padahal akan ku si anyi. Pade digupung. Syukur.
Aing pipis ada jam sedih geus. Ya ba, aduh aki-aki jeung beuki ngocoblak. Di kieu ya kieu maksud abdi teh nya ka hiji. Bejakeun ieu maksud jeung tujuanna teh mana teh hayang kumaha bejakeun ka aki ulah ngocoblak wae kos gelo geuning mana mah nya. Gini aki apal? Nah, abdi mah tanya nama kieu lamun aki apal mah baheulana abdi teh edan eling, sakapeung edan. Kaingan atuh. Kieu abdi mah tempo nganyuk eling, tempo ditagih edan. Ya. Lain ai lemur teh di mana maneh teh nya. Ari abdi mah parantos katelah lemur abdi mah nu ngancikna di lebak singkur nu ngaliuh cai nyusu nu nyurudut tina akar tatangkalan nyararemih kawas tiis nya cek asri. Anu enah tu maritis nu katelah. Oh, saya mohon cuma di lemurna Bapak Semar teh. Nuhun we ari aki nyaho mah. Nuhun eta ku si aki mah santren di dinya ge ber asihan teh pan tidinya. Tong panjang lebar heula atuh dengekeun heula maksud kami. Maka nyaritakeun di wayah sorang meni pamer meni reueus. Terus ya kahiji abdi teh salaki hayang balik. Kadua abdi teh dagang leuleupikan hayang maju hayang lancar. Ya. Katilu gigireun imah aya nu rek ngajual tanah hayang kabeuli. Kaopat abdi teh hayang boga mobil aki. Atu kalima perhiasan hayang reuncem. Anu kagenep abdi teh hayang loba duit. Sagala kasorang sangkan kabeh kabeuli. Abdi teh hayang TV berwarna, hayang video, hayang tip, hayang kabeh aki. Hayang truk, kol diesel abdi teh, hayang mobil tank, hayang kereta api, hayang keretek, hayang beca. Astagfirullahaladzim wagelo izin rek datang mata ka indek mah itu loba pamenta jiwing ku itu si nyai teh. Kieu ki. Aki teh parantos kaceluk ka awun-awun. Kakocap ka jana pria kajam paring angin-angin aki teh weruh sadurung winara. Terus aki teh weruh kawas anak dalang wae mah jeung weruh sadurung winara segala. Ari weruh teh nyaho, ari sadurung teh acan, ari winara teh kunyuk. Nya gitu mah nya. Tah abdi teh bade nyunkeun tulung ka aki, malah manar aki tiasa nulungan. Keun jasa mangke ge ku abdi dibere aya kaingetan ti abdi. Ya, piraku aya dikit-dikitan. Ka ai mana jadi cerek dudukun datang di cerek pidato. Eta mah kumaha aki we ditarima pidato abdi mah sugan aki rek nyunatan. Ka abdi kan pasrahkeun pidato mah. Ngari pokona mah kapan ieu teh maksud jeung tujuan maneh teh supaya salaki man teh ngajadog di imah. Tah kitu aki, da salaki teh daek we cicing di imah. Aduh, Gusti Nu Maha Agung boga duit satik-etikeun lain dibikeun ka pamajikan. Nya. Salingkuh saumur-umur. Atuh kadekeun menyan teh sedkeun ka dieu urang jampe minyakna naon teh seungit ieu minyakna naon. Amban. Amban lah minyakna ku aki, amban. Nya seungit nya. Nah, uyup saeutik.